Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ayeuna urang sami-sami Bandungan deui lajengan oleh carita Telaga Getih karangan Ambrus bagian anu ka-34. Sakumaha nu kantos di Bandungan di dahan sanuka tunda bagian anu ka-33 Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana mendarikeun kaayaan alam teu peuting di lembur Cibodas anu harita lumangsung hiji kajadian. Alhamdulillah Jang Ahmad bisa ngarampas duit Bapak Dayat dina leungeun garong teh, malah garong nage kabur lo nya. Kumaha tuh para pamirsa, lajenganna ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam teu peuting di lembur Cibodas. Surat jangkrik atuh jeung gaang nireang di sarada gitu deui surat cari cangkas jeung beban patemalan mata keung malah sakapun mas ditema ku sora bangkong kang kengkong di sisi sawah atawa tampian manuk buuk anu eunteut binatang kanangka di sarada paking karueuk mata kelar jeung mata kuaas oge mata ginggiapeun. Bre hiji tangtungan jalma nyatana Jang Ahmad. Harita teh masih keneh aya setengahing perjalanan. Lempangna teu pati bisa gancang namun sababna lantaran sukuna karasa linu urut tadi waktu digubrag teh kana gawir. Parandene kitu bakat ku dikeureueuh mah akhirna jog anjuk kaburuan imahna. Malah terus harita. Punten Mbak Ahmad harita kakatrok kana imah kana pantu imah reket atuh samalah teki kung selila dia sorang reket berai atuh pantu engab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syasur Ahmad terbisan bahsani kumanya di jero imah anu kabeneran can sare harita teh sabab nungguan anakna nyatana Jang Ahmad di tadi teu aya balik ginggiapeun ku kajadian ti heula-heula leres pisan Abi Ahmad harita kena oge bahsani terus atuh guragiru nguru kana pantu telila berai kalau trak raket berai pantu engap terus red ke anakna anu katampuh keur ngajajanten nangtung di luar. Jang Ahmad terus asup ka jero malah di pohon nutupkeun deui pantu terus ditulakan cara tadi. Ampun Bapak Andi parantos ngaganggu tangtos Bapak tadi di roskum kena dia kudu main campur aja. Da Bapak oge can rep sare itu sabab kerenungan hidup can balik-balik cekeng teh puguh rek sare ge tapi nyabat peting-peting teuing balik teh euy jeung dia eta kunaon tarang ngajan oge tu ae si ganu dadas di katingalin da deui ku Bapak teh labuh jang teh teu naon mumpun bah gitu tadi gebis kita ulu baru kanan rabuh. Nah rabuh di mana? Di Walungan, di Najurang atau sanes di Walungan bah. Tapi digebrus kana gawir. Nah bisa gitu sok gancang diukur kali aja. Sok udah berenang tuh ngobrol nanti terus sok dongengkeun kabah yo.
Kunaon atuh hidup dan sebenarnya maka jeung bisa kitu. Cek Bapak Sanib menita telepek lantaran kacida ngerasa hariwangna kadu jadi anak teh. Sabab jang amah teh ayeuna mah mangrupa anakna anu ngan tinggal hiji-hijina. Ari jang Ahmad geuk diuk hareupeun jadi bapa. Malah ditarangke barabat we ngadongengkeun naon rupa anu kajadian tadi. Malah di Bandungan ku Bapak Sanib kalawan sargep. Tak itu dongeng tadi tersarasna mah Bapak. Astagfirullah, hai agim ya ilah. Jadi maneh ke gelut ngelawan garong man harus pisan gitu ah. Alhamdulillah abdi teh salamet tapi rada handeuna teh bangsatna teh teh waktu teh. Da jiga nama tu marehna teh sanes garong atah-atah. Mari pami dititenan dina cara gelutna rupina mah pas sapertos nu ahli. Tak kitu Bapak teh. Cek Jang Ahmad ngadongengkeun ngeunaan garong anu duaan teh anu memang kabilang geus ahli dina bidang ilmu bela diri. Lantaran memang maranehna teh hese dirubuhkeunana. Oh. Jadi lamun kitu mah marehna teh atuh bangsat gero canjangnya. Molepat Bapak kitu pisan rupina mah keke. Ari maneh mah apa? Kana beungeutna atawa bujang-bujang teu Bapak. Margi maranehna teh duana oge ngaranggota rego sidung make caregos. Sade picikeun ada pugu poek di alah kayaan alam teh Pak. Da ukur remeng-remeng wungkul. Jadi kumaha tuh ajan teterang we kana rupina mah rupianana. Tapi ari dadeganana mah katina mun jarangkung agung sing sareseg di awakna teh ulah. Marihan mah mun karsit gerakanana teu gibung rajan jarangkung gede ge Bapak kitu. Jadi kitu nya tapi teu naon ulah sakitu oge Jang. Sanajan hidup teu bisa nyawa karongna oge tapi hidup geus bisa nyalametkeun duit. Dalamun segarong nate kaudak mah bu dang tu duit. Bapak dayat teh meureun bakal lapur jika da mah moal kapuluk. Kumaha cari ai tarang jeung suku Ujang nyages diubaran atau perantos tadi mah Bapak jadi tue. Oh, syukur atuh kitu mah. Sok bisi hidup teh geus tunduh magsok gerasar we ka ditu. Da geus peuting pan ieu teh kenal lah desukan gampang ngobrol deui mah nya urang turikeun deui. Da loba keneh waktu mah tuh. Beres baru terus tunduh dia agak capek di ongkoh mangga di kantun ini tuh bapaknya. Sok dasar itu. Jungjang Ahmad nangtung rada ingkud-ingkudan keneh. Ngaleos muruk ka tukang kitu deui atuh Bapak Sanib. Harita gontoyong asup ka kamarna. Arjang Ahmad kebat muruk ka pancuran terus atuh hukum basuku jeung lengen. Da tadi teh kararotor. Telila oga tugas rengse terus asup deui ka imah kebat muruk ka kamarna. Sanggeus disalin baju kudu bersih masa terusna goloyoh we. Ngadang dina kasur reup sare nepikeun ka wanci isu. Asubri para wargi panjangna alam peuting tika catur nyai carita urang jojo ringkesna bae kocapkeun dina isukna weh kira wanci haneut moyang kaimahna Bapak Sanib harita aya nu datang tayalian ti Jang Usman anakna Bapak Dayat teh anu ngahaja datang deuk nepungan ka Ahmad cenah samalah datangna teu terengo tapi bari jeung ngalek hayam jago gede anu menang nalian sukuna sabab bisi ngencar. Ari Jang Ahmad harita teh keur moyan we di buruan imah lantaran hawa teh masih keneh karasa tiris kawan tu. Geus deukeut-deukeut ka pagunungan imah teh. Parandene tiris oge. Parandene kitu oge tiris karasana matak seger kana awak. Punten.
Punten Kang Ahmad. Jang Usman uluk salam bari jeung nangtung tukang ngenjang Ahmad anu keur moyan we di buruan harita teh. Mangga Jang Ahmad ngawalun, Jang Ahmad ngawalun. Malah terus ngaliuk ka tukang anu kakara datang. Geuning Jang Usman, bade ka mana tuh Jang? Meni goreja gitu. Nya puguh ge. Kudim teh ngahaja ka dieu. Rek neangan Kang Ahmad samba bisi katutuluyan kitu ceuk pikiran teh. Jang Usman ngawalon kana pananya ti Ahmad. Tong harayeuan Jang. Da teu kunanaon suku kuring mah. Ngan ukur linu wungkul saeutik. Engke oge atuh bakal cageurun. Nah syukur atuh rek kitu mah Kang, tapi bilingan ari tarang mah masih kene ngajen wae jeung deui meni baruh buka Kang kitu. Nya ari tarang mah masih kene bareuh Jang. Lantaran peuting teh jigana tidak gor kana batu ieu da puguh atuh ngagulitik teh kana gawir. Untung sakieu oge teu kunanaon jamak we lah. Ari Jang Usman make jeung ngelek hayam jago sagarupa rek dijual atau rek diadukeun teh Jang. Cek Ahmad tumanya ka Jang Usman malah bari jeung ngomong kana hayam jago anu katempona keur culak sileuk we bari jeung eulegegan jigana bae hayangeun leupas. Ngadenge pandangan kitu ti Ahmad pok Jang Usman harita. Lain rek dijual atau rek diadukeun Kang, puguh ngahaja di bawah sote lantaran ieu ayam jago teh keur ujang pamere ti si bapak Dayat. Kumaha ieu teh baru keur abdi teh hayam teh nya. Bener kitu malahan mah lain ngan ukur hayam jago wungkul. Samalah si bapak Dayat si bapak oge meh hapi amplok ye. Sarua cenah keur ujang deui. Kusiwa Jang Usman ngaluarkeun amplop tina jero saku bajuuna. Sor diasorkeun harita. Barang nempok kitu Jang Ahmad garasa heran. Eueuh. Jadi ieu amplop teh keur kuring ieu teh. Yang nya teu salah ieu amplop teh keur anjeun Kang Ahmad. Malahan mah kapan? Akang teh muni omat-omatan. Bapak teh omat-omatan ka akang nya sangkan teu amplop. Teu amplop. Ieu amplop jeung hayam jago teh kudu ditarima cenah ku ujang kitu. Tah kitu amanatna ti bapak kuring teh. Tapi nah naon maksudna ieu? Jang Usman, Kang Usman. Sabab abdi mah teu pati ngarti ieu teh ieu. Nah tuang ngarama atanapi bapak Dayat ngangumasian amplok yang hayam sagarupa itu kumaha itu urusanna itu. Oh kieu maksudna mah Kangnya pun bapak teh rek nganuhunkeun ka akang ka ujang sabab tadi peuting geus ditulungan kitu tah garis badagna mah. Cek Jang Usman nerangkeun maksud jeung tujuanna mawa hayam jeung amplok. Lantaran ngarah Ahmad jadi ngarti meureun. Sakedapan Jang Ahmad geulang dipikir-pikir. Pok harita. Oh, jadi kitu. Aduh. Yang Usman mah nya teu kedah kikituan atuh da abdi mah dunungan sote lain buburu. Sarta seutik oge teu ngarepkeun pamulang tarima ti tuang rama. Dulungan sote estuning ridho ikhlas lillahi ta'ala. Jang Ahmad harita bungeun narima kana pamere ti bapak Dayat bapana Jang Usman. Ngadenge kitu pok Jang Usman harita. Nya kuing oge ngarti lebadinya nama namun Kang Ahmad mah ngarepkeun pamulang tarima sabab anu geus dilakukeun ku ujang ku akang teh di dadasaran ku hate anu ridho tur ikhlas. Sarta sakabehna oge atuh katarima ku akang sakulawarga. Tapi ari akang oge mere hayam jeung amplop teh ikhlas deui. Tapi lantaran kitu teu hade atuh eta teh nya lamun
ku Kang Ahmad ditolak sabab sarua wae atuh jeung nampik rezeki anu datang ti pangairan pangeran dengan syariatna wungkul atuh ti kulawarga kuring mah dari hakikat nama ya rezeki datang ti pangeran keur kulawarga ujang akang jadi sok geura tarima we suka jeung sogan we atuh aya mangpaatna tak kitu Ahmad kitu cik Jang Usman samalah bari jeung ngasupkeun amplop kana saku bajuna Jang Ahmad ari hayam jago mah terus diasongkeun malah gap ku Jang Ahmad di tampanan. Duh Jusan mah nyaon geuning era akang anu paling bet kieu atuh ku abdi teh. Nah make izin apaan eta mah rezeki atuh jeung na deui da teu maksa menang menta ieu mah teu maksa menang menta geus mendingan oge geura ampuhan di ayeuna hayamna teh mah jeung na deui da kuring ge atuh da moal lila teh sabab rek neang sawadi tak kitu we jamnya akang yang murang aja nya hatur nuhun atuh Jang Usman mangga atuh ku abdi ditampi nya geus kitu mah nya geus nya akang rek balik heula aya leos Jang Usman harita indit teu malirede ka Jang Ahmad anu keur nangtung bari jeung nyalek hayam jago ari panon ngolong kana tonggong Jang Usman anu geus beuki anggang bae sanggeus kitu mah ret kana hayam jago terus diusapan awakna nyeh atuh Jang Ahmad teh seuri terus leos indit ngajugjug ka pipireun imah malahan mah terus ngampihkeun hayam jago kana paranje malah terus kebat asup ka dapur gog amprok atuh jeung indung nyatana Umi Sumina saorang ngasongkeun amplop pamere Usman bieu teh kasubri para wargi gancangna ieu carita waktu sabulan geus kaliwat dina mangsana aya kajadian Jang Ahmad gelut jeung Garong dua teh kaayaan di lembur Cibodas ayeuna mah tentrem deui anu matak pikahariwangeun jeung matak pikasieun beja ngeunaan jurig hulu buntung ayeuna mah geus teu kadenge deui kahirupan urang lembur Cibodas balik deui ka wasasarina samalah ayeuna mah anu ngarunda oge geus jalan deui unggal peuting tarasubung di garduh teh matak teu heran atuh kaayaan lembur dina mangsa harita estuning ayem tentrem pikariweukeun kasugri para wargi ocapkeun dina hiji poe harita teh poe Sabtu malam Minggu kira-kira wanci bada magrib Darja jeung adina nu katalah suta duanana geus saragedang dan baju katempona geus rapih malah buuk oge geus meunang nyisiran samalah make minyak singit sagala rupa kaambeuna meuni meleber ka mana-mana nya mah lunda puguh budak ngorah tangtu we malam Minggu teh jadi peuting anu ditungguan ku maranehna sang geus rengse dangdan Darja jeung adina nu katalah suta duana keluar ti jero kamar terus nyalampurkeun ka indung jeung bapana anu keur dariu di patengahan Mereka mana Darja suka mereka sarapih kitu pakaian jeung kaambeum meuli melanghir sengit buah-buah minyak sengit saboto eta bea kabeh tadi kocrotkeun kana baju juragan Subrata beri ngareret atukan sarta tumanya ke anakna nyatana Darja jeung Suta nu harita karek norojo ti jero kamar malah terus duana oge dariu karepeun indung jeung bapana ngadenge kitu pok atuh Darja harita pan malam Minggu atuh ama ayeuna teh malamnya anak muda untuk bersenang-senang mencari cinta tah kitu ama upami saur urang kota teh mah bahasana teh kitu Darja ngawalun kana omongan bapana malah terus seurik nyarenge ya piere ka mana mencari cinta teh ya eta ama abdi duaan teh bade nonton rongeng wah geura resep mah margi rongeng teh atuh meuni gadalis pokona mah duh kieu tah mah sip pokona mah laras pisan ama rongeng teh meuni gadalis teh
pami nu katelan teh si Lempay sareng si Bendang nu tos kakoncara ka mana-mana teh ama. Margi saraya pisan hibingna teh istri matak pogot anu nempo. Sararosna mah eta teh ama. Lain kitu nya Kang nya. Cek si Suta harita bari ngareret kancik na nyatana Darja anu keur diuk dikirin. Ngadenge omongan Suta kitu ka adina. Darja ungeuk atuh bari jarenge. Pok atuh Ibu Halimah harita teh. Nah di mana atuh nya ronggeng teh Darja? Ibu Halimah milu nimrung kana omongan anakna anu dua. Di lemu Pasir Awi Bu. Di bumina Mang Abtasan Bandar Beas. Darja ngawalon kana omongan indungna anu keur neuteub ka maranehna duaan. Ngahajat naon cenah Mang Abtasan teh? Meni nanggap ronggeng sagala rupa. Eta teh kieu Bu anjeunna teh nikahkeun putrana anu Cika anu jenengan teh Nyi Oti ka urang Bandung tah kitu saurna mah. Oh kitu ari hidup duaan arek jeung saha lalajona teh. Lalajona naon bi teh? Ronggengna. Ibu Halimah tuh menyadari kedua anakna. Anu katenjona mah teh geus elek getek we. Geus daek cicing jiga-jiga nu hayang dirain deui. Biasa we atuh Bu. Sareng ngarencangan abdi tah kitu margi kitu bilih ka bujang wengi teuing bade premios we. Nanging abdi duaan teh da teh acan gaduh kanggo ngagaleuh rokok sareng kanggo jajan. Margi apanan atuh maknya atuh. Ari kadang ngahulang wae mah isin atuh kuno sanes Bu. Itu cek Darja beri ngareret ka Pasubrata ongko anu jadi bapana. Sok gayu ujang duaan teh rek minta duit teh meureunnan. Na teu salah eta teh apan karek oge kamari dibere duit teh piraku geus beak di onaman. Kumatak bosen unggal panggih kabisa teh ngan ukur minta duit bae terus bae kitu. Cik atuh hijab duaan teh sing gara-gara mikir apan ayeuna mah geus dewasa. Geus waktuna kudu diajar usaha dong saukur ngan bisa teh menta bungkul kade. Ulah boga rasa kolot jalma aya. Sagala roba bru di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Asal maraneh nyaho ama bisa kieu sote lain meunang menta-menta di kolot teh. Tapi sakabehna oge menang usaha ti ngongora. Tah dengekeun. Cek Bapak Subrata harita ngomong Darya pisan kadua anakna. Ngadenge bapana ngomong kitu Darja jeung Suta teh tinggal walon duanana ukur jempe. Pok deui Ibu Halimah harita. Ujang anak ting kitu deui nya ka hidup Suta Darja. Naon rupa anu diomongkeun ku Bapak hidup teh memang benar. Ujang-ujang duaan teh geus dewasa cik atuh gera malikir tong sok nempolan ceuk hidup Dharma. Sakitu gatona geuningan kana usaha teh. Kitu deui atuh adi hidup ratna sanajan awe oge teh eleh pinter, teh eleh daekan. Lantaran naon daek nuturkeun usaha nu jadi lanceuk, apan ayeuna mah beuki maju. Alus usahana teh piraku hidup duaan teh hayang nurutan. Cek Ibu Halimah milu nyambung kana cariosan carogena. Ari Darja jeung Suta bareng ngadengekeun kitu mah ngabaratem we bari tungkul jigan weueuh. Padahal hate mah cerewet cenah dina jelo hatena mah. Pok deui juragan Subrata, ya sudah. Abi ama jeung ibu ngomong kitu soteh lain ijid lain nyewa. Tapi kalau teh nyaah nu kadung jadi anak. Cisok ama hayang ngadenge. Nah iraha hidup duaan teh rek mimiti diajar usaha teh. Cisok jawab. Darya? Iya ama.
Upami perkawis usaha mah abi oge kan tanantos aya niat. Niat aya. Tapi Nanging can menak usaha anu dipikaresep ku abdi. naon sababna? Kumaha ama? Naon sababna? Margi apan segarup oge kadade dadasaran ku karesep heula panginten ama. Iya. Tapi naon usaha anu sakila dipikaresep ku hijab teh Darja? Nyaha kana dagang, kana tani, kana jual beli jeung sajabana. Loba pacabakan teh. Komo atuh hidup mah arek usaha kadang nanaon oge pasti ku ama bakal diborong atawa dirojong ku modal anu cukup. Ngan ukur tinggal benerna jeung aya kadaekna. Sarta nya dina ngajalankeunana. Kalau kasiri Mangga ama. Manggakeun lah. Perkawis eta mah kok ditangtos bakal diemutan deui. Janten teu kada hariwang ama kali ibu. Darja ngawalon kana omongan bapakna. Kalawan daria pisan. Malah katempona teh jiga nu sumuhun we arek mikiran usaha. Tapi ari hate leutikna mah duka teh teuing. Ngadenge kitu atuh juragan Subrata bunga pok harita. Ya. Abdi Ari hijabna hate hayang milu usaha jeung lancek maneh. Nya ari cek ama mah cek ama kitu nya. Cek kudu wakaneangan usaha nu sejen-sejen. Cik. Kumaha atuh lamun milu we jeung lancek hijab da geus tangtu atuh bakal atoheun. Darma mah jeung pasti bakal daek ngajujurkeun kanu jadi anak sok geura. Saur juragan Subrata mere jalan ka Darja sangkan daek milu usaha bebarengan jeung anu jadi lanceukna nyatana Darma. Nu memang geus leuwih maju usahana teh. Ngadenge omongan bapana kitu pok harita Darja. Naon maneh Darja ya? Moal ama. Naon? Gedengan teh moal? Leres ama. Naon sababna? Abdi mah teresep usaha bareng jeung lanceuk weh. Sababna? Margi data resep usaha dina bidang pertanian atuh. Abdi mah resep oge kana bisnis anu sanesna ama tah kitu. Darja harita meni capetang. Nolak we kana sabab manehna mah cenah sok sanajan lanceukna oge teu akrab. Samalah lamun parang amprok geget taradaek lila ngobrol paling oge ukur saperluna we estuning hare-hare hirup teh sanyana. Ngadangu kitu juragan Subrata pok harita. Ya sok bae atuh ari embung usaha kanu kitu mah komode babarengan jeung lanceuk mah hijab mah nya pikeun ama mah teu jadi persoalan. Pek bae arek usaha kana naon-naon oge dan nu penting mah asa bener jujur dina ngajalankeunnya. Ama punten nyatos we sakieu teh heula cariosan. Perkawis eta mah margi nyariskeun perkawis eta mah margi aban. Abi teh bade nonton dongeng heula ieu teh sok atuh bilih ka bujang mungi teuing. Margi rada tebi atuh kalabur pasir abi teh. Darja harita gancang mengkolkeun obrolan jeung bapana sabab geus hayang geura-geura indit ka panglalajoanan. Kitu deui Suta manehna oge geus teu sabar. Ngadenge kitu ti anakna nyatana Darja pok harita juragan Subrata. Nya beda juga. Geus hayang geura indit mah ngan kadejang. Balikna tong peucing teuing sabab karunya kabi acih anu keur hees tibra kudu nyaring muka panto. Da tunuhun atuh batur oge da sarua jelema. Kade yeuh tong petinting dia. Mangga mah. Mangga. Nanging perkawis eta teh ya ama. Nyaon ieu teh? Eta nu tadi ama kanggo rokona teh geuningan teu acan dipasihan. Ari sugan teh geus poho deui. Teteh lageunangan inget we ari kana paminta duit mah. Mata oge geura dialajar usaha tuh jang. Mangga ama beres lah pokona mah. Cek. Darja harita meni cikiki seuri dek narima duit ti bapana. Usawa atuh pas Subrata teh harita ngodok saku bajuna terus ngaluarkeun duit kertas sababaraha lamar. Malah katempona meni jaleger keneh duit teh.
Sor-sor diasongkeun ka Darja sarta ditampanan bari jeung nyarenge. Ya geus cukup segitu ya. Malahan maleuwih hari keur meuli udud-udud jeung jajan wae mah. Tong gede-gede teuing. Nya hatur nuhun atuh ama, cekap sabe aja dah. Ari abdi mana atuh ama nah dengan Kang Darja ya unggul Coba dah. ya Allah ya Robi Suta apaan eta duit atuh keur duaaneun jadi mental atuh kalancek maneh heula ini tau ge pan babarengan jeung nade ada cukup atuh duaaneun mah nah tapi bu da Kang Darja masuk hawak ari kana duit teh paling masihan oge saeutik abdi mah Geus ya mah ieu bebenyit ya kana putiu mun ku mata clear kana sirah Gusti Allah turakan subrata ngaluarkeun deui duit terus saur dibikeun ka Suta nampok kitu Suta ka cida bungaheunana lantaran duit anu dibikeun ka manehna teh sarua lobana jeung anu dibikeun ka Darja. Nuhun ama nuhun pisan. Suta harita nampanan duit terus diasupkeun kana saku bajuna. Ama ibu permios di kantun lagi mangga tuh di kantun. Nama di kantun oleh ku abdi mak kade Suta Darja kadenya panglajoan teh ulah sok nyieun masalah jeung ulah sok jauh ti lanceuk hidup Sutanya kade saena kedua barengan itu ceuk indungna dina mangsa harita mere pepeling kadua anakna nyatana Suta jeung Darja adi hate leutik damardak dumanakan jadi aseu pating sareblak jeung pating sareset Ibu Halimah teh. Terus tak ada hariwang bu mangga ku abdi jadi estokeun ceuk jang Suta harita bari nyerenge seui atuh harita kene cungkeleun harita Ibu Halimah nyungkeleun terus atuh ngagiringkeun anakna nu dua arek lalajo cenah arek nutupkeun panto tapi rete waktu cukup bangsa cekapan can urang tunah lah insyaallah mali diberes neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 35 nah pokoknya hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana ujung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.